Acara rutin Sedekah Bumi di wilayah ini diisi pamong budaya Bogor dengan seni tarawangsa Celempung Karinding Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor di Kampung Bubulak yang terletak di Kecamatan Cimbulang, Bogor. Sampurasun, sampurnaning isun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Urang sadaya panjatkeun ka Gusti Maha Suci. Rehna dina wengi ieu urang sejak babakti ka Gusti Nu Maha Suci, babakti ka lemah cai. Urang bade mipit amit ngalamenta, urang sejak sasadu papalaku rehna urang bade nyerenkeun taun mapak taun nu bakal kasorang. Mugia ieu Kampung Bubulak Desa Leuweung Kolot Kecamatan Cibungbulang Upi Pamong Budaya Kabupaten Bogor Dina binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor rehna bade ngiring ngarah-rah dina ngamumule adat tradisi ditinggal karuhun urang simkuring sakar kanca sejang haturkeun nyaeta tarawangsa.
ya Gusti Mada Tuhan Maha nang tayungan urang sadaya dina laku kahirupan di alam dunia. Mugia ieu babakti jadi ciri ke diri manusia pikeun nyaah ka alam jeung lingkunganna. Hatur nuhun sakitu kaul di Pamong Budaya Bogor mugia biasa wiring ngeurah sukses dina urang acara seren tahun sedekah bumi mugia berkah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jurnal Cakrawala melaporkan.